Mau apa? Mau es nih. Mana? Ini. Ih, jatuh. Nih es, Wean. Si Wean. Iya sih paling bawang ngaran jadi berarti kieu jadi ini ya. Naon kunaon deh ngaranna? Mun bisa mah ganti dah ulah Wean atuh. Kunaon? Lain ke bising ke budak ke modal deh kayak anu nanya. Nanya naon? Wean ke ieu meureun. Iya. Saha meureun ge kitu. Mun bisa mah ganti we. Rusli ke kumaha ke? Apa teh ngaranna Rusli tukangna. Jadi Wean Rusli panjangna. Geus we panggilna Rusli gitu. Ulah Wean. Ya tuh capek berarti kudu nyen bubur deui. Dah, lagi bakal duit sih. Emang boga biayana. Insya Allah. Tarake 2 minggu. Kita budak geus boga dieu tah. Rusli. Ngaran kuring wae. Ini nih makanannya nih. Mau kemana? Lain kunaon naon mun budak amun ke kebenaran micun dihareupeun imah. Mana? Mun anu nanya engke. Wean ieu. Saha? Kumaha? Tuh pikiran mana we kok gitu. Pikiran Jauh pikiranna. Pasti Pak, ini saja nih pikiran kadinya. Anu geus ganti bukan nama. Rusli bukan nama geus tah. Ngaranan saha nu ngaganti deui saha. Namanya keneh. Naon? Aduh si Oce mah ceu. Ngaran teh meuni Wean deui. Geus saya Rusli kieu nasi kuning dewe geus dah. Geus deui mah sok ngabahas wean. Pikirkeun tah penting dahar jeung naon sok aya ngawadang oge. Satu lain masalah ngabahas. Geus pokona mah insyaallah kita ganti pokona Rusli we teh budak. Terus gerakan itu dah dengan dengan sangu. Rusli. Aya kesini dulu ya. Memang ka diheula rek nyangan simut. Jeung dah Rusli. Mama nih kalau guys aja. Oh ya Neng, emang di sekolah gak punya pacar? Enggak punya. Serius, kalau belum punya, aku mau gitu dekat sama kamu. Iya serius gak punya. Nanti kalau udah dideketin terus ada cowoknya nyamperin gimana? Enggak ada. Aku nanya serius. Iya aku juga serius. Mantap tuh. Bangsat amat sih teh. Usil teh. Aing diberi gue kaingan. Bagus aja nongeng. Dah, ku aing diberi ku aing. Aing kuningan parah ya. Parah beteng. Kita kan CS, kita kan teman. Ku manengan simot teh so diancam ku pemajikan dia. Susah, udah Ada. Kamu ayang tuh. Najis teh gila aing. Teu niat amat sih mah kadangan teh. Gitu. Aduh, aing nang meuli ayang, aing nawaran bohong. Atuh lah diletakan atuh jigongna hemblek eta. Masih yuk. Bilang deh, coba dah. Ya sedih-sedih mengening tah. Tuh, gede kompetisi macam wae. Manuk gua apa? Tidak, beting. Goreng garing mana? Ini mau maju kan? Oh tuh. Ada. Oh, belum debat tapi yo. Asal ngaran budak. Ya, Bisa diganti kurang. nanti lah. Itu kan ngaran anak orang wawean. Enggak. Ganti ngaran budak. Ngaran sehingga benar main nang ke micun di alpun cuma jalan nang kan nanya. Wean dia. Saha mun budak geus minget. Tembalan kumaha. Coba. Pemajikan mah tengah. Ada sama ngaran negatif. Dia kurang diganti jadi nah. Rusli kurang dipanggil nah. Tak ngalah sih. Itu panggil mana yang ngusuk-ngusuk pulang ya. Mang lagi. Udah kawah. Soal mana ya teh? Dulu apa?
Halagaan uang mah. Aduh. Abah nutur. Aduh. Coba. Itu tak ieu neangan sini. Yang ngesing hasilnya ya. Oh. Yang doakeun aing ka dieu lah ya. Rek salah lah. Ya itu gua mantap dah itu dah. Oh. Ngumpul dah. Masih montok tuh. Kemana? Mantap. Naon? Coba aja kenangan si Apple. Apa si Apple tuh? Aina kerasa hati aina ya. Ana si Apple. Apa senengan si Apple mending bantuan aing ngan simut ya. Ah, embong aing mah. Kenangan si Apple aing ya kesarewat ke manehna. Emang kunaon naon? Kamari aing mau awewe diintip ku manehna. Diintip di mana? Di Cimeis. Keur ngeuna aing. Jeung awewe aing diintip ku manehna. Masa kuna naonan deh? Ah, eta mah pribadi eta mah. Ente ulah kudu nyaho, jeung saha ngintip jeung saha? Di nyaho eta budak. Aduh, aing mah. Karasa hate. Depan dengan si Apple membantuan aing ya. Dengan si ayeuna ya aing karasa ka manehna. Geus mentok, aing ka deula dah. Heula tuh. Yang mudah kita heula aing. Jangan we. Tong panggih. Nang neangan si lah ya. Tapi masalah montok gimana ya? Kan kamu sebagai saudaranya gitu. Pasti marah-marah lagi sama aku kalau aku dekat sama kamu. Kalau masalah itu mah nggak tahu. Kamu hadapin aja sendiri. Oke deh, urusan montok biar aku aja yang nanggung gitu ya. Sebelumnya maaf ya, boleh pegang tangan kamu dulu. Sebenarnya aku dari awal lihat kamu di rumah montok udah ngerasa jatuh cinta gitu. Gak tahu kenapa. Nggak bisa aja. Nggak serius. Pandangan aku suka sama kamu pandangan pertama waktu di rumah montok. Ah, mah gombal pasti ceweknya banyak. Inta mah astagfirullah hiji kita boga komo deui loba. Bayang. Bayangkeun udah jeung aneng doang sebenarnya mah. Oh deui. Aslina. Asli neng, asa mau dirup karak ngarasaan boga gebetan. Ah, siapa pasti bohong. Teu bohong, asli mah lain gombal, lain janji-janji manis ente serius. Kekarak gitu. Ngerasaan boga gebetan gitu pas neng. Yang pernah bobogohan atau deket yang sasa kecuali neng lah. Bisa wae si Ama. Ngomong kia serius neng. Biar neng yakin gitu. Bahwa hati sebenarnya serius. Yang deket yang neng gitu. Gening ku budak rumah rojo. Patersan ku anjing tangan. Wai budak. Wah, kampret ta budak. Wah, yang kudu dibijakeun kana si montok. Amon. Naon sih teh? Aduh, aing capek. Naon capek ku naon? Kepanggih si Apple. Kepanggih tuh budak orang teh di dari itu. Di mana? Eta jeung alo amontok nu kamari teh ya. Bangsat tuh anu banak sia. Aduh, eta mah geus parah kacida si Apple. Aduh, alo amontok. Kan ya, dah doangan. Geus diciuman, geus gula guling. Anu banak sia teh, ulah sok mitna. Bener ieu mah teu bohong urang. Di mana? Sampelkeun jeung aing. Tuh di ditu. Aing geus ngomong ulah sok adegetan alo aing. Mai jadi nak sampelkeun mah. Di mana? Cenah di mana? Hai sampelkeun. Hai bro, sampelkeun. Ya, ada doangan. Hah. Urang tadi nempo amon. Astagfirullah si Ete. Kot gula guling eta budak. Digulang guling kumaha ya teh? Ya ada doangan. Duh, eta mah geus parah deh si Epul. Aing dipitaskeun ku aing beheungna ge. Ciuman, geus diraba-raba. Aing mah geus pangalawan. Ya, ada doangan si Epul. Hah? Urang tadi nyamperkeun si Epul, ke mojok aja jeung si Siti. Mana? Berapa? Budak tuh. Tuh, bener. Haram jada doang. Ke mojok. Keun ku aing. Neng kiamat minggu insyaallah kaimanya. Tuh izin. Hah! Siap kesempatan amat. Udah lah, mentok gedeng lah ayeuna ieu. Bisa kadang sia. Sia, Siti sia. Ah, sia lebok ka sia. Kasih sia naon, ha?
Kadang lah montok kadang. Kadang siya naon. Masa? Kadekatan alo aing mo sinan siya naon. Kadang lah montok ngalaunan sabar. Aing sekapang tanggung ya mah manang babaturan aing ge. Kadang sabar. Aing tenami mah alo aing. Sabar lah montok sabar Siya lah. naon ha? Ha, siya lebok siya ta. Ah, sabar lah. Ulah kau emosi ya. Sabar lah sabar. Kadang lah aya naon di pasanan anu lah. Ayang ki aku aing ha. Aing. Mangkana siapun, lamun mojok lesok cobak cebek. Aing geus ngomong kamari. Ulah sok ngadeukeutan alo aing. Geus, mumpung geus murid ya. Anu kau bisa dihampura. Tapi asyaratna sia. Ih, jelasin heula nu tadi naon Geus maksudna. fokus ya mojok jeung alo aing. Pokona mah ieu geus poin dah, geus dianggap masalah ku aing. Anu mah sia balik. Tapi asyaratna buka celana sia. Ulah ai jijina era. Bisa. Ulah tuh Namun jah. di kebotan ku aing ceburkeun ku aing di dinya ya. Ih, si Amah Bu. ulah cara jijina. Buruan. Jeung naon? Boro bising iya aing sablang manten ya. Sing sablang manten aing. Tuh ngadatna serem oge. Geus buka. Geus buka mantok saya itu balik. Bukan naon kana. Oh, buru buka. Ulah ieu jijina ti kolot urang. Wah, hangki kau mesti tahu lagi datang ka imah susul. Ih, ulah ai jijina ieu. Jeung naon? Kau potong. Potong ya. Lu buka. Era, Mau era, saya mau joget era. Mah, mojok man. Itu kurang mojok di mana? Orang tanyakeun. enggak. Di naonkeun? Kumaha? Buka. Pun buka. Serem amat ke King Kong ih. Oh, kadang atuh. Aduan. Tapi teu narima ya tapi aya tekaman tapi irawa ge teu narima ya celana dibuka ya. Sia hang dihampura lambung ku aing. Ha, tapi teu pakai celana ieu oge Jangan atuh. aing sangat buka sana mantok saya lempang itu. Masalahnya diperpanjang ya kurang mau beres di tepi ka irawa Bodo ge. amat. Mau dihampura. Mau nek diperpanjang oge, nek panjang aku sekali rapi oge bodo amat. Celana hiji-hiji nanti kalau urang nanti Geus petakan wae. kalau pakai lagu lama geus udah. Geus mojok jeung alo aing. Maksudna rek ningalin bubugan urang. Heeh. Ih, atuh teu normal. Geus buan dah. Geus buka. Ulah sok lila-lila dah. Teu normal amontok mah. Buru dah. Cara rek nyaon ieu. Jual ku aing dah. Bukan dijual mah, disita mah teu kuna naon lah. Berapa ya? Teu boga jeung dengan sangu-sangu acan ya. Kayak orang apel kayak Mas Siti mah. Terus digaplok ku aing ngomong sekali deui ku aing ge. Ih, Kake bieu ku aing dihampura. Ngomong sisiti deui. tapi orang geus janji ya. Bodo amat janji malam mah. minggu kayak Mas Ah, bisa digugurkeun, gampang. Emang teu setuju pisan ka urang. Setuju aing mah. Kunaon? Kamu teh setuju. Lain CS Kayak ieu mah. aing pas si Tino ku aing ngomongan ge. Ulah, urang geus mulai deukeut. Geus buka bising di Cipo ku aing dah. Ya, cana hiji-hijina kedeung. Meulin lagi di Amerika. Nguyuk pulang kulon. Heeh. Mahal. Tapi naonkeun deui naik celana hiji-hijina jeung aplikasi itu oge. Terus nasna butut tah. Buset dia. Ngomong kayak itu dah. Terus Sinan sana. bantu balik. Buat atas. Bawa balik. Balik itu kan. Ah. Lain kok. Nah, siapa itu dah. Radio mah. Ih, sia. Radio. Ajakan sia.